Bi urang dek ulinnya. Ji gantong buri teuing jeung ulah ulin jeung si Hancip galak kamari ge Mama si Leto ngomongkeun geuningan. Ya bi moal dek jeung si Wisnu weh kamana. Yuk. Kurang mabung ulah ulin jeung si Hancip ayeuna. Baheung je tong cek bibi urang ge nyagalak. Si Leto ge geuning kamari ceurit basa di lapang. Nya hayu we urang mere kumaha oge ngan. Si Hancip mah euy sok loba barudakna anjing kumaha deui. Ayeuna mah dibawa ulin maneh ku barudak teh bakal dimusuhan gitu. Euy nya hayu we urang Karunya aing ka si Leto euy kamari nepi ka ceurit nih. Nya paong euy. Lah ayeuna mah yuk urang ulin jeung si Leto. Urang teangan. mah mun papangih jeung si Hancip Bae lah antepkeun si Hancip mah. Hap sieun maneh. Teu Heuh atuh urang teangan si Leto. ieu atuh. Kamana nih? Tong jeung si ieu ulina tutup urang ge baung nyagalak sih mah. Wah, tadi tuh. Maneh mah tong ngilu ah. Kumita lah, kumita. Juga mah. Tadi ya mana? Kemana? Ulin. Ujung ceurik cing naon? Diteungel ku si Hancip. Namanya bahasa ayeuna nipu kehet. Nipu nu mana? Nipu deui. Jajan. Teuing teu apal urang mah. Goblok. Yuk ah tadi tuh. Mana? Ulin. Mau ngajak gelut ke urang? Anjing ngajak kelut. Kang ulin ya? Ayo. Motoran? Ayo. Nean awi atuh. Ayo atuh. Buru. Mana saha? Aing masih Rosi. Urang si Aep. Nah, aing mana da ono ngaranna Aep tukang balap motor mah. Ah, mana mah? Urang mana Aep? Aya orang Parabon mana? Oh iya tuh, bayar orang balap. Ayo. 3, 2, 3. Si Leto itu ulin jeung si Hancip wah ayeuna mah. Galak wae emangnya. Masih datang-datang untuk ulin si Hancip. Iya awas. Urang ulin we lah tiluan jeung maneh pangajak si Hancip. Si gatus teh. Nyawa lapar mun carerik teh anjing. Itu ku si Hancip diteungel urang jeung si Wisnu. Aha. Ku pedah teu dibawa ulin. Da galak si ituna si maneh. Galak kumaha? Galak aing diteungel. Hah? Diteungel. Naha? Teuing pedah teu dibawa ulin maneh rek dimusuhan. Bae jumpa. Sama anger giran digalakan bebeja ka aing. Tempo aing teu digalakanna mane mihak ka si Hancip. Da sieun basa ayeuna mah tuh. Sieun. Aing ge sarua sieun mang mimiti mah. Wis ayeuna mah tiluan
mana ulina? Saya mah cari riter kemintaan meureun. Tuh. Yang nyari di tengah anu kieu mana? Dan ku ieu. Kerja di sirah urang teh di tengah beres. Di mana si Ajibna? Jadi itu tadi teh di lemur emang. Coba urang ke lempang ditampilin ku si itu ku si Encep. Maya deui sia eta. Oh, Nah, ngantah. Lain tulungan ke babaturan di kitu teh. itu apa? Baru dakna ada ulun si Encep di sarua. Sorangan ulina. Si Ajib nyanyiin gara-gara wae. Ini galak ih. Kayak mun urang eleh bantuan. Urang rembug geuh. Urang biasa ucingan oge kurang dianjurkeun ka imah maneh dengan tapi maneh ka ngusir urang. Nah, Nah, atuh sia kebat ka dieu, oh. ya itu dah urang teh yang nangan maneh. Maneh na betul sih. Bisa ieu. Geus maneh jadi anak buah aing ayeuna mah heuh. Maneh jegerna. Ah, urang mau jadi jager ah. Sok Abdi sih Dharma timna heuh. Bener. mau jadi jager urang mah. Sok tareh malot jadi jager. Urang mun anu galak bebeja tuh ka manehnya. Oke, pokoknya mah pas urang gelut jeung si Hancip. Mun urang eleh bantuan. Amun urang menang antep. Gimana si Hancipna? Di lemur tadi mah ke lempang teh tindek ka mana? Bok, Malontong wae saya tahu ayeuna mah. asli bok polontong. Ayo urang teulan. Ulah bisa ditengeul. Mal, pajak urang ge mun urang gelut, mun urang eleh bantuan. Amun urang menang antep. Itu ona mana tuh hayu ah. Mana yang mah? Aduh kawani, piraku jelema hiji. Awas, hayu. Ayo ku urang anjing. Ah, ku urang heula we jeung ku si ieu, maneh mah cicing. Ku urang we hayu. Lah, geus Ku eta. urang lah. Sok atuh bae teh maneh eleh ku euing. Besok. Hayu. Si Rabensin kayak beri nyampur ras lirin. Rin. Dia pulang ya. Ayo, guys. Rin. Awak kurang sama euy. Ya. Oh, kayak mana? Ayo. Nah, ayo imah mana? Ayo. Oh, imah saha imah nih? Euy. Oh, Barah. Lu cicing kan? nyilu cicing. Iya, sosok. Nah, awan aja di bawah uli. Areueuh. Mana? Di beudan mana? Arwah orangnya. Nah, Menjarkan aing galak. sarua. Baru budak mana? Heeh. Kamu urang. Di Bagdan. Menjarkan galak, bajarkan budakna di bawah bangun. Heeh. Padahal naon da urang mah atuh. Kitu bager kieu Bu. Si bae ah. Kayak bakal nyerampurkeun deui ka urang. Emang yo kita mate. Nya, cukurang oge. Kan ge diomongkeun geus bakal daratan deui nyerampurkeun deui. Urang mah eueuh. Barudak urang mah aya tah. Jigo itu mah balik ah. Balik. Da geus aya baturan urang mah. Bae urang rek balik. Teu jig. Aing mah Aya baturan nyerampurkeun deui. Sok atuh kumaha nih kumaha? Sok we, geus maneh heula. Nya situ mah heuh kitu nya. Urang mah tadi teu ngomong si itu boy ku Sok urang. maneh atuh. Buru. Kumaneh heula. Kan dibantuan Pak. Buru. Mun maneh elek. Sia mah tadi polontong atuh. Tunya Maneh Hancip? Naon? Hancip naon? Ing sangat heuh. Maneh? Heueuh naon? Deui. Jak kelut ka aing. Nasi ieu. Iya, beda ka ieu. Pamaneh sok polontong wae. Polontong naon? Maneh mah.
Ji, ya aing maninya. Oh. Kak euy, cai heula euy, hengki euy. Da mau lila kalau daguan mah ieu dieu tong ka mana. Mana kata gue kali. Lontong naon? Ah, Cuma gue mah ulinya keleto. bae ada bagus sih lah mah. Maneh mah galak. Kan pada jatuh po aing mah anjing mewek dia. Da moal ulin jeung mana urang mah da jeung keleto kiluannya. Awas ini ngajak diulin aing mah. Mun sia diheurean ku keleto bebeja ka aing mah dibantuan. Bagus itu mah maneh mah galak. Bae, aing mah da jeger anjing. Ada orang mama mela sasaha urang mah. Dek ngalasaha. Rek ka maneh hayu kasih leto hayu urang mah. Tuh, siapa gitu Iya. mana mah kali itu ka dia anjing. Ji, gue tayang seletok. Aduh, cina ka dia deui kan da kawan. Keluan anak empet kok aing. Nah, emang kau cirik di dieu? Engkau ngajak rek digelutan, tapi maneh kau curi. Ah, curik silang tuh aing mah kuat euy. Kuat aing mah sok sia Hancip. Ah, Curi. entah curik aing mah kuat sih. Ayo antep ke situ mah. Kuat aing mah ayo. Ah,